Sapanjang hirup di dunia, hate jasad sareng jiwa, kade bisi pasalia sareng ajaran agama, kade bisi pasalia sareng ajaran agama. Di mana ajal geus datang, taya penting taya berang, urang teu bisa mumpang, teu bisa dihalang-halang, urang teu bisa mumpang, teu bisa dihalang-halang. Kade urang bisi poho, margi ajal ngadodoho, ngadadak teu aya tempo, taya manusa nu nyaho, ngadadak teu aya tempo, taya manusa nu nyaho. Sanajan hirup keur betah, nyawa jeung badan papisah, ngabujeng ka alam barzah. Mungkin bunga, mungkin susah, ngabujeng ka alam barzah. Mungkin bunga, mungkin susah, saha jalma nu ngabela harta banda raja kaya, putra sareng kulawarga, teu daya teu upaya, putra sareng kulawarga, teu daya teu upaya. Di mana manusia maot, sagala amalna pegat, ngan ilmu anu manfaat, terus ngocor ka akhirat, ngan ilmu anu manfaat, terus ngocor ka akhirat. Sareng putra anu soleh, anu terus mikanya
telatna ibadah kersa ngadua ka Allah telatna ibadah kersa ngadua ka Allah nyakitu amal jariyah tang tu ngocor moal salah bisa nambahan kabunga oge ngurangan kasusah bisa nambahan kabunga oge ngurangan kasusah